Yo awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem kabang asal lieur parusi mikiran anak. Ustaz cuman dengan karungkon itu nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa inu maneh tong kitu hayang kumaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, Syekhul Mukarram anu aya di ieu wewengkon bil khusus sesepuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Kalampayan miwah kulawargi. Muga-muga ieu pesantren tiasa eksis kangge mencerdaskan anak bangsa, kemanfaatanana kontinuitas dugi ka poe kiamat. Ais pangampih papayung lembur pangresa Bapak Kubu Ketua MUI BPD kali LPM Ketua Karang Taruna, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua DKM nu aya di ieu wewengkon sadayana muga-muga diserangan ku pitulung Allah nggoni ngajak ka umat kanggo ngamakmurkeun masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, tamu uleman sadayana, santriyin wal santriyah,
Muga-muga jalmi-jalmi nu kempel dina wengi ayeuna dijembarkeun manahna ku Allah. Amin. Dijembarkeun hirupna ku Allah. Amin. Barokah umurna. Amin. Barokah rizkina. Amin. Oge barokah turunanna. Amin. Kalayan wasilah pangulem pangresapun guru abdi tiasa sumping ka dieu calik babarengan sareng jalmi-jalmi anu soleh muga-muga kacandak soleh. Amin. Sokomo dipayuneun parawan anu mudah-mudahan ieu teh calon bidadari surga. Amin. Sok sanajan tukang hitut. Oh, kan di dunia mah tukang hitut. Mantak sagelis-gelisna awewe anggar we beuki. Bu. Bu. Ngomong gitu. Daramang sadayana. Mudah-mudahan damang disarangan ku pitulung Allah. Ingkang raka pangarsa pun guru qori anu tipayun ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an betapa menggelitik kalbu yang sedang merindu kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga asa dipepende, asa digebugan, asa dicolokan lantaran orang rumasa ngaku umat Kanjeng Nabi tapi orang can bisa memahami, can bisa ngalaksanakeun naon nu aya dina Al-Qur'an. Tapi sanajan kitu muga-muga lengkah urang dina hirup ieu Pak teu loba teuing nincak salah, dina salahna buru-buru urang taubat ka Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, urang nanya heula ibu-ibu nu keur ngulahek di handap karunya amat eta euceung lengkot nyang saya kitu dina tihang. Cing uang taros heula. Hai ibu-ibu. Araya eueuh ieu teh? Atau jawab atuh. Aya naon gitu. Siap. Siap. Hai ibu-ibu. Ari meureun urang dieu mah awewe teh besar kemaluannya meureun. Jadi gede ka era gitu. Mantak eueuh soraan cik bapak-bapakna. Hai bapak-bapak. Hakur tapi nya berarti urang urang di mah galede berarti ka isinnya. Gede pisan. Mun geus nempok meureun. Bu. Tunduh. Punten iya mana operator sound system mana ya? Di Bangkar. Efek alitan sakedi. Efek alitan sakedi. Aing asa ngomong di jero buha. Tunduh ibu. Cangkel. Kesel. Lamun kesel berarti sakedeung wae nya. Cenah cangkel. Lamun cangkel berarti ulah lila teuing bisi sing sireumeun, tapi dipikir-pikir mending keneh neng sing sireumeun daripada sireum nengeun. Mangga urang kawitan sateacan urang kawitan urang bersihan heula manah urang sadayana lantaran ieu nu ngomong jeung nu ngupingkeun sadayana ge teh aya bedana. Pada hamba Allah sarua pada tukang pohokna sarua pada tukang salahna. Walau sagitu fokus karena awak masing-masing itu mengilup lah kieu. Fokus karena awak masing-masing ulah luak lieu karena awak batur sebab awak urang ge teu pati bersih. Ulah luak lieu karena urusan batur da urusan urang ge teu leuwih leutik. Ulah ngopenan kasalahan batur
Nah itu asa ngadeng radio aing teh. Coba budak gilirkeun antineuna. Cek. Naon tadi teh poho deui? Antena. Yes, antena sih tahu. Ulah. Seorang jadi ceplek kieu. Ulah luak liuk kana awak batur da awak urang ge teu pati bersih. Ulah openan kana kasalahan batur da awak urang ge teu leuwih bener. Ulah boncorot wae nempo kasalahan batur da kasalahan urang ge teu leuwih saeutik. Siap urang ngabersihan runtah nu aya dina hate. Siap. Yuk. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil
مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم. Maka fokus karena awak hati masing-masing, tunggulkeun mastakana, tingali hadirkeun tetep kupanon hati rarai ibu rama masing-masing, nusok ngabiayaan hirup urang, nusok nyumponan pangabutuh urang. Dugi kadangat ayeuna bapak disebut bapak ku anak disebut aki ku incu, lain menang bapak eta teh pake sang indung bapak. Dihargaan ku batur, diajenan ku batur, dipiguru ku batur, dijadikan tokoh masyarakat ku batur, diberi tempat istimewa di tengah masyarakat. Eta teh lain pepelakan urang tapi pepelakan kolot-kolot urang. Lamun aya jalma di dieu wani keneh maksiat, itu berarti eta jalma rek ngajongklokeun kolotna kana siksa kubur, kana siksa neraka. Atuh mihape ka urang dieu, di mana-mana aya sir hasrat, aya naon hayang maksiat, arek maksiat ka Allah, tingali heula rarai ibu rama masing-masing. Tega kitu urang, asih dipulang sengit, tega kitu urang mulangkeun kesang cimata getih indung bapak urang ku dosa ku laknatullah, maka emutan ku sarerea bahwasana nu jadi anak ngabogaan hiji kawajibannya eta mulang tarima kanu jadi kolot. Ulah ningali naon nu aya dina diri urang, tapi tingali naon nu bisa ku urang dipilakon, naon nu bisa ku urang dipidamal. Andai kata bapak boga harta, pek make harta. Andai kata bapak boga ilmu, pek pakai ilmu. Andai kata bapak ibu boga tanaga, gede tanaga, pek pakai tanaga. Nganu pasti jadikeun hirup urang teh cah naon pahala anu ngocor keur ibu rama urang. Dikumahakeun ge, dihenteu-henteu ge urang teh kahutangan kudu jadi indung bapak. Leres kitu. Leres kitu. Pek tingali ku ibu, rarai ibu kabayang keneh henteu ku ibu. Nusok geten unggal peuting ngalongokan ka kamar sieun simbutna nyingkam, sieun anak dicocok reungit, melaan indung kurang sare ngebutan reungit, melaan indung kurang dahar, nyumponan pangabutuh anak hayang tumbuh kembang sesuai dengan harapan mereka. Lalu apa yang bisa engkau berikan kepada orang tua? Sampai saat ini sejauh mana kita mampu membahagiakan orang tua? Jangankan memberikan mereka tempat derajat yang tinggi, mampukah kita menjaga ukiran senyum setiap orang tua? Urang teu apal dina mangsa urang keur diajar boh di sakola boh di pondok, teu mikirkeun kumaha nu jadi bapak bisa ngahasilkeun duit, nepi ka mana lengkahna. Waktu nak kumaha wae, kadang-kadang bapak maraneh teh neng penting-penting di lembur batur neangan keneh duit demi untuk bisa ngiriman ka maraneh, demi untuk bisa ngaringankeun beban maneh di pondok. Kadang-kadang salaki ibu oge penting-penting di lembur batur, aya nu di luhur mobil keneh, aya nu di luhur motor keneh, aya nu di luhur tatangkalan keneh, aya nu mamawa panci penting-penting, aya nu ngelek baskom keneh. Demi saha eta? Demi keluarga. Maka harapan orang penting ayeuna adalah mampukah kita menjadi anak yang berbakti. Dina konteksna bahasana adalah wa auladuhu abror, anak anu abror. Santriyin wal santriyah, jangan pernah berkhianat kepada jerih payah orang tua.
Dan para istri jangan pernah berkhianat kepada jerih payah para suami. Dan para suami jangan pernah takabur atas apa yang kau lakukan terhadap anak dan istrimu. Kenapa? Karena rizki yang kau bawa bukan mutlak atas usahamu, tapi di dalamnya ada doa istrimu, di dalamnya ada doa anakmu. Betul? Betul? Angkat pandangan, tungkulkan masyarakat, fokus, teleman, ulah asa-asa, ulah sok ngabohongan diri sorangan, boga dosa mah akukeun dosa, boga salah mah akukeun salah, teu penting ayeuna urang pasrah ka pangeran iraha deui mangga. Leuwih apal dosa urang lianti urang jeung Allah. Angkat pandangan apa? Ulah asa-asa, tungkulkeun maslahana. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Yuk, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Hadirkan Ibu Rama, hadirkan Rarai Rama urang, Abah, apa atos dihadirkan, atos katingal neng. Walaupun ayahmu jarang mengutarakan kata-kata kasih sayang lewat bibirnya, ketahuilah tenaganya habis untuk mencari nafkah demi membiayai hidupmu. Walaupun mungkin ibumu terlihat lemah, tapi ketahuilah sampai jasadnya rusak, bukan hanya satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, melainkan lebih daripada satu macam. Awak indung dirongrong ku penyakit balas ngurus anak, indung ngurus anak 5 genep 7 kabeh kaurus, kabeh kausap, kabeh kabiayaan. Nah ari anak ngurus indung hiji teuing kaurus teuing henteu. Bapak ngabiayaan anak leuwih ti hiji, nu 5 nu genep nu 7 kabeh kabiayaan ku bapak. Tanpa lelah dia membiayai anak, tanpa mengeluh dia membiayai anaknya. Adakah bapak yang memperlihatkan catatan berapa jumlah biaya yang telah dia keluarkan? Tidak ada. Hanya harapan seorang bapak ingin melihat anaknya tumbuh kembang menjadi orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Penta ke Allah. Nun ya Allah, Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah, Pangeran abdi mugi ngapunten Ibu Rama abdi mugi ngapunten guru-guru abdi. Astagfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Bilih ayah di dia jalmi hirup susah ibadah hese, hirup tedaik leras, hirup tedaik merenah, usaha tedaik kenanjung, ibadah tepati beki. Tingali 2 dosa, hiji dosa kakolot, 2 dosa ka guru. Nunyin rupak hate nyaeta dosa kakolot, nunyin hirup susah nyaeta dosa ka guru. Lantaran ilmu urang teu manfaat, Allah teu ngijinan ka murid anu boga dosa anu jadi guru tanpa ditobatan, tanpa diberesan. Maka kenapa? Eueuh jalma nu teu kahutangan kudu jadi guru. Kade ulah suul adab. Nun ya Allah, Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah,
mugi ngahapunten pasangan hirup abdi, mugi ngahapunten putra putri abdi. Nun ya Allah pangeran abdi, mugi ngahapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah pangeran abdi, mugi ngahapunten rai raka abdi, mugi ngahapunten sobat-sobat abdi, mugi ngahapunten kula wargi abdi, mugi ngahapunten tatanggi abdi. Yuk sasarangan sadaya urang kinturan hadiah wengi ieu kanggo ibu rama urang, calik urang, calik nu bakal ngintunan hadiah kana janti ibu rama urang. Muga-muga aranjeunna dicaangkeun pakuburanana nu masih keneh jumeneng hirup di alam dunia, mugi sehat sapapaos. Sasarangan angkat perangan Bu Pak. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Para sepuh sadayana, rampaan ku bapak, rampaan ku ibu. Nah sabila ieu hirup urang teh lolobana lengkah urang teh nyaangan kuburan kolot atawa moekan kuburan kolot. Bisi aya lalaki di dieu geus umur 40 tahun nuturkeun keneh hawa nafsu can bisa jadi teladan keur anak pamajikan. Emut Pak, emut indung urang keur ngadagoan gitu. Efek imbas tina pengorbanan anjuna mana geuning nu ngocor mihape ka urang dia lamun nyaah ka indung bapak teu bisa bapak ngorbankeun kabeh harta nu aya di imah, jaga kelakuan sing bener. Hoyong salamat bapak. Pak oh aya lantaran manusia anu kumelendang hirup di alam dunia ieu tuh arincah tukang youtuber deuleu aing pindah milu pindah. Lantaran manusia anu kumelendang di alam dunia ieu aya anu ngalengkah nuturkeun akalna aya. Sok Bu Pak atuh ngajawab Pak aing sieun aing molotot bae maja. Bu, kunaon geus sedih? Sedih. Cimata sing jadi saksi ka Nya Ibu ka inu jadi indungnya punya. Aya deui jalma anu hirup kumeunang di alam dunia nyaeta nuturkeun hawa nafsuna. Jalma nu hirup nuturkeun akalna pinuh ku kahadean. Jalma nu hirup nuturkeun nafsuna pinuh ku kacacadan. Hoyong mulia ibu, hoyong salamet. Lamun hoyong salamet tuturkeun Kanjeng Nabi. Abdi yakin pangarsa nu sumping ka dieu bukan karena cinta kepada Ustadz Ruhai, tapi mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim. Asyik cari sing wae haram jadah. Arek moal. Hei. Arek moal. Masuk puro. Kemana tak? Kemana? Sok. Siap? Siap. Yuk. Siap, Neng? Siap. Iya, iya. Sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Harus ah? Bubar Inggris mah tuh. Acang. Lain aing kakaraeun duet jeung nu molor mah da. Batur mah ribut, mahibut tepakan aja saya tau molor dah la ilaha illallah. Ustaz kumaha ieu perkara ieu la ilaha illallah. Kakaraeun aing duet jeung nu maguher kieu mah. Jigana saya eta simbasna. Simbalna eta nya. Pak, saya eta geura. Kacerek na urang gande ku eta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Nabi
sallim wa barik. Moga-moga nu ngiringan maca sholawat Allah ngalungsurkeun rahmatna di mana hirupna sabab pausna diserangan ku rahmat Allah. Amin. Bu, urang teh kudu syukuran dicalikeun ku Allah jeung jalma-jalma nu soleh. Moga-moga mulang ti dieu kabehan hatena diruhaikeun ku Allah. Amin. Ruhai ku ilmu, Amin. ruhai ku amal, Amin. ruhai ku iman, Amin. lain ruhai ku hutang. Bo, lantaran sahur Kanjeng Nabi, asyadun nasi hasrotan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Dina poe kiamah aya golongan manusia pak anu paling menyesal salila mena hirup di dunia handeueur obarna nalangsa balangsak isukan di akhirat nu kumaha jalma nu ongkoh maehna kaburu ngaji padahal pasantren deukeut majelis deukeut tapi terekeun ngaji eta jalma bakal balangsak hirupna. Mudah-mudahan orang diraksa pak. Amin. Naon sababna? Sebab amal oge meriogikeun ilmu, amal oge meriogikeun ilmu. Naros ka urang dieu dupi salat wajib. Salat 5 waktu teh wajib. Wajib. Mik hadroh bumi teu dianggap pareuman. Sok. Poho teh bisa na? Salat 5 waktu wajib. Wajib. Maka neangan ilmu tentang salat 5 waktu leuwih Wajib. laras gitu. Lantaran dina lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj Pak Bu, tentu nu bakal dicaritakeun ku urang adalah perkara salat. Esensi tina perjalanan Rasul adalah Rasul menjemput perintah salat. Anu kawitna Allah ngawajibkeun 50 waktu, jadi kesimpulanana kantun 5 Waktu. kilang kitu ge loba jalma kacarucut. Subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, Isya ketiduran. Hese yang musikan hesenya. Masih sampai piluan pokoknya mana eta mah. Oh dulu sih menang sekeresek dulu. Atuh kekeresek menang nah tinggal balik. Bu, kilang kitu ge urang dibere 5 waktu kacarucut ke kacarucut keneh pabuis di pacemut jeung harga beling harga beas. Oh, padahal Allah nganugerahkeun salat 5 waktu eukeureureuk eta teh Pak. Keur naon cenah Pak? Reureuh. Encageun pagawean. Pegel. Kumbah tah anggota ku cai supaya urang teh bersih dohir, bersih batin sehingga urang ngahanca deui fresh. Betul? Jadi kunaon Allah merek parentah salat ke urang keur nyucikeun dohir batin lantaran Pak Bu loba jalma anu hirup di dunia teh ngan ukur beberes dohir ari batina henteu mata saur Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh tinggal yang make qad awalna ogenan Bu nyata bagja jalma anu geus nyucikeun jiwana tina naon tina perkara pirang-pirang dosa nu mantak ngehalangan hatena usul ke Allah, nu mantak ngehalangan hatena waspada. Kunaon salila ieu hirup urang ngambang we Pak, lain nasihat nu teu naon nu teu bener tapi hate urang nu kotor nu blok
loba teuing sampah nyocok dina hate urang Pak Bu. Nu manten hoyong ibu husu salat. Ayo. Bu. Ibu. Hoyong husu salat. Hah? Ih aing ngomong si Bu. Hoyong husu salat euca. Heeh. Pan euca teh aya salat pan kanyat neangan barang nu leungit nya cenah. Allahu Akbar. Ih ka mana jarum aing harita. Kumaha cenah? Oh, heueuh horeng dina palang dada. Horong eta deket naon? Deket balsem. Beres salat di toong heueuh aya di dinya deket balsem jarum. Tah, hoyong ibu salat na husu hoyong. Ayo. Bapak hoyong salat husu. Kunaon urang kudu bener dina salat lantaran inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Lamun urang hayang salamet pastikeun ku urang jaga kualitas salat urang supaya salat urang bener-bener wusul ka Allah, bener-bener dugi ka Allah. Cilaka salat urang, cilaka tah. Amal kabeh urang. Salamet salat urang Pak, salamet. Amal urang, oh urang dieu mah geus kasohor ka tetangga hade. Tetangga kuriak milu mantuan. Oh sok Bapak. Masuk. Cicing aing lainnya ka Neng. Bapak aing nanya teh. Cicing lamun nanya ka Bapak, please awewe menjedog, oke? Okay? Nah. Pak. Heeh Neng patake hoream aing nanya ka lalaki mah. Aya teu ditanya majarnya beulah mau balik teh. Aya ditanya ambepleu kitu. Kos patung Buddha. Ih, aya. Pak. La ilaha illallah. Raja nembalan kos di leuweung. Heuy cenah. Jadi duh poho aing naon teh? Ini lain di leuweung. Salat. Urang dieu bapak-bapak. Alus naonna nama, muamalah nama jeung tetangga atuh silih bantu amal eta hade Pak. Amal eta hade. Eta anjing kalah engkle. Ayo. Gaya urang dia mah anjing bisa engkle. Urang dia malager jeung tetangga somea silih bantu silih tulungan eta teh amal hade kaasup ibadah goer mahdoh punten sakali deui punten lamun salat Bapak cilaka nyaah teu kabawa hoyong salat hoyong amal Bapak kabawa bisi teu kahartos keneh bo dengein kalau orang lagi ngomong dengein bisi aya euceut pertanyaan ge naon euceut tadi pangaosan ih pokona mah rame aing nya oh ieu ngaji zaman kieu mah lain mudah kaharti nu penting mah sing aya bawaeun balik nya ce sing aya bawaeun heeh naon we bawaan ku ce sedal batur teh bawaan Berkat. heeh eta euceut nginjuman ka dulur kahadean eta teh sodakoh ka dulur kahadean eta teh ce betul rajaban euceut nyieun besek sodakoh segala rupa kahadean eta hayang ka bawah hayang euceut hoyong Ayo. bisi teu kahartos keneh euceut boga duit dina ATM teh barang ditompot teh ih geuning aya 10 juta barang rek dicokot ku euceut poho pina pan aya di ATM kudu make naon kudu make pin diasupkeun kartu nama kan begitu di penta angka kombinasi kunci pin poho euceut teh naonnya oh cenah poho ngabeleg-beg nah wayahna duit mah aya katempo 10 juta ngan teu bisa dicok isukan di akhirat tah ieu amal maneh cek Allah ngan kulantaran maneh salatna eueuhan teu kabawa tingali handeueur moal urang Pak Ayo. yo hoyong salatna kabawa hoyong Ayo. kabawa salatna Ayo. bersihkeun tina 7 perkara sabaraha 7 perkara cokot terehna bae hiji bersihkeun tina dosa gibah naon cenah Gibah. bo sabaraha kali euceut ngomongkeun ustad heh nah ning nang nah ning hang euceut mah
nah aing boga ieu packing vokal geuning ece mah pikaseurieun tuh da jiga pelawak beh mana ka ustad pikaseurieunana ari anakna dititipkeun ka ustad ari induna ngomongkeun ustad aya nu kitu aya bedil la ilaha illallah sugan aing jelema di dinya dengan nyocok juga tumbila dah bo aya deui sabaraha kali ece ngomongkeun minantu nah ning nah ning nang ari ka minantu nu sukses mah ece mah beuh manehanan ih ujang ti kamari ku mah diantosan tu mah boga ranginang kamari menang ngagoreng mah ih gerak ka dieu ieu ranginang jeung ujang ieu ngahaja mah kamari ngagoreng ngahaja da apa rek ujang rek ka dieu kami nantu nu sukses mah tah ai kami nantu anu ukur kuli kenal siapa dia meakeun kejo nya aya nu kitu cek cekek bo awas hiji bersihan tina dosa gib dua bersihan tina keterikatan naon cenah bersihan tina keterikatan naon keterikatan dunia satungtung urang masih kena aya keterikatan dunia maka sholat urang mentok di langit kedua as-sholatu mi'rajul mu'minin dawuh ulama sholat teh mi'rajna jalma mukmin pan sholat teh pak aya nu diangkat aya nu henteu sholat teh aya nu diangkat aya nu henteu bapak sholat ibu sholat tinya homa sholat urang boro-boro naon boro-boro diterima ku Allah diangkat ge henteu nu diangkat ge eta teuing salamat teuing henteu da kudu salamat tujuh pemeriksaan dimulai langit kahiji nepi ka katujuh nah sieun teu hiji nu diangkat sholatna dipariksa dibawa ke langit bong ditanya ku malaikat penjaga langit pertama amal saya ieu teh amalna ceecin aya ceecin geus maot untung geus maot aing ieu teh amal lain ecin urang dieu lain ieu amal saha ceecin kumaha cek malaikat tong dibawa ka dieu sebab ieu amal kakotoran kacampuran ku gibah sabaraha kali bapak ngomongkeun RP ayo lamun hayang salamat di langit kahiji susul ka RT pentah hampurana ayo aing gagabah teuing sabaraha kali bapak ngomong ke DKM 2 kali sabaraha kali neng ngomong ke Rois 5 pentah hampurana sabaraha kali ngomong ke keamanan oh rata-rata pasti keamanan mah pasti jadi iya jadi sasaran emosi gitu daun nur sok keamanan mah betul banyak pun sabaraha kali tak ngaji jelek woi hiji tak nu kadua bawa deh ka langit kedua dibawa deh amal teh amal saya iya teh amanat cekokom begitu datang ke langit kahiji salamat cekokom mah lantaran tara ngomongkeun batur cekokom mah keur sarek mah tara ngomongkeun batur ngan begitu datang ke langit kedua ditolak nah aya keterikatan dunia sok barang bantu ka batur tapi hayang dibalas ku dunia sok sedekah nama ngan buru-buru hayang digantian ku dunia ece aing ngasupkeun 2 rek nu kana keneh aing ngadoa segala dipentah ya Allah jadikeun anak abi usaha abi salaki abi ya Allah salaki abi teh ya Allah aing ngasupkeun kana keneh 2 rek nu cek malaikat sia teh rek sedekah teh laki 2 nu katilu dibawa deui ka langit kahiji salamat langit kedua salamat begitu nepi ka langit katilu ditolak kunaon ieu teh amalna jalma anu takabur sombong
nu kaopat dibawa deui kahiji salamet, kadua salamet, katilu salamet, kaopat mentok. Nah ieu teh amal jalma ujub. Amal jalma kakarak diberi ilmu saeutik ujub. Sehingga ayah santri mukim ke lembur ngarasa kasaingan, ayah santri mukim ke lembur lain mah diasuh diasah digembleng ameh jadi penerus estafet kepemimpinan, aluk-aluk ngasuh kalah ngarasa kasaingan polongo. Ilmu pakai nyangan batur lain pakai ngaduruk diri sorangan. Bu awas luka seberapa nu kalima kahiji salamat, kadua salamat, katilu salamat, kaopat salamat, bos kalima mentok. Nah sebab ieu amal jalma nu tukang hasud. Tang ting tang ting tang ting tu tang ting tang ting tang ting tu tang ting tang ting tang ting tu tang tang ting ting tang tang ting. Apa terus santrinya? Amal saya, amal orang Kalampayan, amal orang Banten cina. Amal saya, amal orang Kalampayan. Tong dibawa ka dieu. Nah, ieu teh amal jalma hasud. Bo jalma hasud mah kawas termos tiis di luar panas di jero nyaho. Heeh, jalma hasud mah hiji kepo berembang aya mobil nurunkeun motor hareupeun imah saja oh imah si neni aya si neni aya oh begitu urut imah si neni oh si neni nganjuk motor terlihat aya anak si neni norolong kana motor kumaha tetanggana setoran hese orang hasud ge duh bo genep amal jalma dibawa ke langit kahiji salamat, kadua salamat, katilu salamat, opat, lima salamat geus deukeut ieu ngan kagenep ditolak. Nah ieu jalma teu boga kanyaah. Naon cenah? Teu boga kanyaah. Ulah komo kadul, ulah komo ka batur, kadulur ge bengis. Ulah komo ka batur, kadulur teuregeus. Apal teuregeus? Naon sih ucap orang dia mah? Telangas. Naon cenah? Telangas. Ulah komo ka batur, kadulur punten. Nu moal diangkat sholatna nyaeta wa akhwani mutasorimani, dua saudara yang bertikai, dua dulur nu parasea boro-boro diterima diangkat ge henteu boro-boro diangkat sajengkal dina luhureun sirah teu dicokot salat urang ku malaikat. Nah telenges jeung dulur parasea padahal manehna keur leutik sare babarengan keur leutik memandi bareng dahar ge sepiring berdua teu sirikna sendok sakokop. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara gandeng encok pohon makan sepiring la ilaha illallah yang bayar gue sendal kira aing santri pehewan aing mah teu eta dikawin ku aing tong macam-macam kamari nu geus sing nuturkeun ge aing aslina nepi ka poe ayeuna ngau WA we ka aing ih bising uluk-uluk Nabi Sulaiman ya awas kun cahya ingsun sumerep maring awaking nur kanjeng Nabi lan Nabi Yusuf alaihi salam lang-lang bulang tah ieu jeung nu jomblo baca 1000 kali lang bulang can utah ulah eureub sia
eta jukur leutik bakal leutik aa deui nah aya geus kawin beda-beda nasib eta kalanceuk aya begitu Aya. dulur nginjem duit aluk-aluk merek kalahkan nya cejeleh aya begitu Aya. hati-hati Pak Bu ketika kita melihat orang susah Neng Ima pada orang apa gimana ya Neng kamu Pak ketika Bapak melihat orang di bawah kita dengerin semuanya ketika kita melihat orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kata lain di bawah kondisi kita orang ningali jalma hirup susah cek paribasa budak kesurupan meureun ya ningali jalma hirupna susah cek paribasa eta jalma hirup di hadapan orang katingali ku urang saya susah perasaan orang karunya teu Karunya. kayak heula ulah kapeda nyebut karunya nu kudu dipikarunya mah urang nah mampukah kita meringankan beban mereka aya Allah ser gedebeg Aya. dina hate urang hayang ngabantu lamun urang nu kudu pikarunya ketika kau melihat orang yang susah ketika kau melihat orang yang fakir jangan dulu engkau merasa kasihan kepada mereka justru tanya pada nuranimu mungkin itu ujian untuk kita bukan untuk orang yang dilihat oleh kita umat muslim teh loba mayoritas tapi kepedulianna eueuh buktina Bang Emo merajalela naon yo awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem kabang asal lieur parusi mikiranana Ustaz coba dengan karunggon tah nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa inu maneh tong kitu hayang kumaha Bu awas jadi lamun urang nempo dulur susah nempo batur susah tetangga susah jangan pede urang nyebutkeun karunya justru nu pikarunya mah urang mampu teu urang manfaat keur maranehna bisa jadi ujian bukan dia yang kita lihat tapi justru ujian untuk kita itu mana buktinya survei membuktikan bahwa masjid adalah rumah untuk ibadah masjid adalah rumah ibadah untuk mukmin dengan kata lain masjid milik umat teu saeutik masjid anu ngalarang jangan tidur di masjid ai keur ngabangun menta kamu musafir giliran musafir ngiluki dikunci haram jahadah Pak tak ieu riayah nu kudu dinaonkeun anu kudu di dandanan anu kudu dirobah aing ngabangun menta ka umat giliran umat hayang reueuh istirahat teu bisa pan bloon ieu nu pokona aing nyarekan saha ieu makana apa bisi aya masjid di dieu terbuka aya musafir bila perlu ku bapa naon suguhan bila perlu bere bantal gitu naon sababna masjid milik umat kok wah cenah masjid bau koeh atuh lamun eueuh pagawean di masjid rek di mana pahala betul betul ini menjadi fenomena akhir zaman bahwa wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi lamun masjid cicing di lingkungan jalma nu tara salat eta masjid asing masjid hanya menjadi simbol bukan menjadi solusi di mana orang menenteramkan hati di mana orang waspada di mana orang didinya naon untuk membuat hatinya merasa dekat dengan Allah
nyegog fungsi masjid teh gitu Pak. Oh Bu terus kan jadi sing boga kanya hirup teh sing boga rahmah sebab malaikat nu ngajaga langit kagenep kami ditugaskeun ku Allah keur ngajaga amal jalma nu teu boga rahmat dina hatena dina hirupna moal bisa tembus di langit kagenep. Nu katujuh nyaeta kudu ikhlas. Nah cenah berarti lawan ikhlas naon? Rio kumaha. Jadi lamun urang nyeun amal bari ria moal tembus di langit ka 7. Emut keneh kintan-kintan. Hiji eueuh. Oh kita 2. Keterikatan dunia. 3 sombong. 4 ujub. 5 hasud. 6 sing boga kanya. 7 ria. Eta runtah nu kudu dibersihan dina hate urang. Lamun bapak salat hayang mi'raj maka usahakeun kudu bersih dina 7 runtah nu tadi. Sepanjang ibu gibah ulah ngarep lolos naik ka langit kahiji. Eta ge lamun diangkat eueuh, palebah teu diangkat bejaan ulah. Aya awewe salat mah osok kan, tapi salatna teu nepi ka Allah lantaran teu diangkat. Baru diangkat sajengkal sugan henteu nu kumaha eta teh wa mraatun batat wa zaujuha 'alaiha sahitun. Awewe nu keur sare padahal salakina marah ka manehna. Mantak ece ulah ngaliwatan batasan martabat lalaki. Maksudna kumaha? Ulah loba ngabantah ece. Salila eta salaki teu nitah maksiat wajib taat kalau jadi salaki. Sanajan salaki ece ukur petani, sanajan salaki ece ukur supir, sanajan salaki ece tukang ojek, sanajan salaki ece cek paribasa kuli, sanajan salaki ece kurang ilmu, sanajan salaki ece teu boga titel, teu boga jabatan, wajib menjadi pamajikan taat kalau jadi salaki. Pamajikanana kaluaran pasantren, salakina teu masantren. Daek ngahina kalau jadi salaki maaf ilmu kakarak jadi penghiasan dan bisa jadi tameng bisa sepinter-pinter na awewe pemajikan pintar salaki na bodoh wajib taat kalau jadi salaki. Pemajikan na boga jabatan boga titel jadi kepala dinas jadi kepala eta salaki na ngan ukur naon pegawai biasa wajib taat kalau jadi salaki. Kartos nih kartos bo nah, lantaran naon loba awewe cilaka lain tara salat bu tapi gara-gara manehna ngeleungitkeun kahadean salaki. Loba awewe cilaka gara-gara ngaleungit kahadean salaki. Tapi teu saeutik awewe cilaka gara-gara dipimpin ku salaki anu bod. Anjay si Ojo. Rencana naon geus demo. Teu saeutik awewe cilaka gara-gara nuturkeun salaki anu bodoh. Nuturkeun salaki anu fasik. Nuturkeun salaki anu ahli bid'ah. Nah eta diantarana. Maaf, ieu bahasa lain mendiskreditkan atau memojokkan nu bodoh pun tidak apal abi ogena. Ngan ieu bahasa sing jadi motivasi ulah betah cicing dina ka bodoh. Eta maksudna apa? Lain ngahina ka nu bodoh punten. Maaf, lantaran aya nu ngomen dina media sosial. Ustaz cenah atuh ulah mojokkeun ka nu bodoh cenah. Saha nu hayang dia jelema bodoh? Ih aing mah lain mojokkeun kitukeun. Gitu. Ini hanya menjawab beberapa potongan daripada
tanggapan netizen gitu. Lantaran zaman ayeuna mah Pak teu aneh saeutik aju viral kan matak bisi abis salah Pak Ustad hampura gitu konfirmasi deui ulah waka dipiralkeun lain kana naon bisi jiga tukang es engke viral gitu. Nyamunya Bo Bo jadi ayo buat henteu tadi teh salat anu moal diangkat saha eta teh pamajikan anu sare padahal salakina mambek ka manehna gara-gara naon pamaji lain gara-gara sare gara-gara teu taat Oh, sudah tutup. gara-gara teu taat karena keparentah salaki sehingga suaminya tidak ridho kepada istrinya kemudian istrinya menganggap enteng itu ngenteng anggap remeh sepele karena naon karena ambek salaki eta pamajikan nu kitu teu diangkat salatna ku malaikat cilaka 12 mangkane atuh lamun jalma geus teu direken salatna atuh alamat cilaka di jero kubur jalma cilaka di jero kubur cilaka di akhirat lamun salamat di jero kubur salamat di akhirat hoyong ibu bapak salamat di jero kubur hoyong salamat di jero kubur lamun urang dieu hoyong salamat di jero kubur fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a lamun urang hoyong salamat di jero kubur hoyong bagja maka lazimkeun dawamkeun opat rupa jauhan opat rupa naon cenah Bu Jawab opat lupa, jauhan opat lupa. Nu kahiji anu kudu didawamkeun ku urang adalah fa muhafadzatus sholawati dawam salat Bo eta nu salat bae ge teuing salamet teuing henteu komo nu tara Pak eta nu berjamaah ge nu berjamaah Pak teuing ka bawah teuing henteu salatna komo nu tara berjamaah eta nu sok salat ge Pak teuing salamet teuing henteu komo nu tara salat eta nu berjamaah ge teuing ka bawah teuing henteu da urang teu apal urang mah dharma nyareat dharma ngalaksanakeun parentah ngandung harti lain berarti abi ngaleutik atanapi nyepelekeun kana berjamaah lain ngan tingkatkeun kawaspadaan hayu betul leres kitu mocok bapak lain mah hayang lain mung salat di masjid cenah lantaran cenah garandeng teu husuk salat di masjid masih budak leutik garandeng lumpatan susurian nu ceurik nah bios abi dongeng aya hiji budak pundung mak naon ujang mau moal ka masjid nah bongan garandeng we di masjid mah salat teu husuk kaganggu rek wiridan ge hararese aku mah cek indungna maneh lamun moal ka masjid mangga terserah maneh ngan emak rek mentah hiji permintaan yeuh ayeuna maneh ka masjid jing tuluy bawa cai ka masjid tuluy kuiran ku maneh masjid tong loba teuing 5 kuir we eta si budak nurut ka emakna mawa cai sagelas luber caina teh teu kagok nguiran masjid 5 kuir hiji 2 geus anggap 5 we yang lieur aing 2 ge eta budak nguiran masjid 5 kuir tuluy balik ka imahna beres jang beres kumaha hasilna ieu tingali ku emak aya nu ngecelak cai teu aya pan kitu amalat indungna kuiran masjid 5 kuir jaga caina ulah aya nu bahe nu ngecelak tina gelas eta budak ngawaro kana jadi indungna maka dilaksanakeun ku budakna nguiran eta masjid 5 kuir fokus ningali kana gelas maka eueuh cai nu ngecelak acan nu bahe nu keplok acan ditanya ku indungna ai tadi di masjid aya kajadian naon teuing atuh sugan teu nguping henteu teu kakuping katingali henteu nah atuh henteu katingali teu kakuping sebab ujang fokus kana urusan cai kumaha carana supaya teu ngeclok kumaha cek indungna anaking ta eta pelajaran ti emak teh lamun maneh rek hayang
pendak jeung Allah mun maneh hayang ngarasakeun nikmatna kumaha hubungan jeung Allah kumaha ibadah ka Allah ulah luak lieu ka sisi kagigir fokus kana urusan maneh geuning maneh ngurus cai ge cacak maneh ukur ngajaga cai geuning bisa teu merhatikeun urusan ti sisi ti gigir ti tukang ti hareup komo perkara salat betul matak bapak ge diajar kana dongeng nu tadi ulah loba luak lieu ka sisi ka gigir ieu mah teu da bapak mah matana Allahu akbar wadi mora atlas pilih saya coblos nomor 2 mana urang betul nya rek ka dieu kokon gede amat menempuh kami itu wah perpecahan antar suku oh nu batur ke eta sukuna roromeheun segala di dulu pan urang padahal lamun urang hayang ngarahkeun kadinya kita perlu belajar dari seorang sufi kenamaan dari abad ketiga siapa Syekh Hatim Al-Asam Abu Abdurrahman Hatim bin Uswan Al-Asam beliau pernah ditanya ya Syekh bagaimana agar kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk apa kata beliau tidaklah aku mendirikan sholat kecuali aku menghadap Allah menghadap kiblat kemudian aku hadirkan seolah-olah aku sedang berhadapan dengan Allah berduaan dengan Allah dan ketika aku memandang ke sebelah ketika aku memandang ke sebelah kiri maka aku merasa ada neraka di sebelah kiriku dan ketika aku memandang ke sebelah kanan aku merasa ada surga di sebelah kananku dan ketika aku menengok ke belakang aku merasa ada malaikat Ijrail di belakangku sementara di hadapanku ada Allah yang maha agung bu hadirkan perasaan gitu lamun ibu rek sholatnya ulah ingat-ingat pagawean naon diingat napa dipayun aya Allah nu maha agung di sisi di gigir kan aya neraka keur ngaguruh di kanan urang aya surga di tukangan urang aya malaikat Ijrail keur ngadadoho kakarak urang niat takbiratul ihram hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasakeun dina hati bahwa salat nu dilakonan ku urang poe ieu adalah salat terakhir diraku bapak teu bisa pan bapak ge geuning aya dahar jiga nu moal mendak deui komo aya jengkol jeung peuteuy mah ulah gampang jeung batur nyanyi asa geus aing teh encan nya heeh panjalma cenah geus beak kejona laukna aya keneh inget ka anak cenah dah kenapa urang kana urusan salat teu kawas kana dahar atawa daruratna urang kana salat teu kawas hayang ngisi sagagah-gagahna jawara di dieu urang dieu euy jawara eleh ku hayang ngising mah betul nya mentak urang ogenan Pak ya dawam salat lain keur batur keur urang cak Allah ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum hei hamba kaula lamun mah diantara aranjeun lamun mah diantara aranjeun umat nupang heulana jeung umat nupang akhirna bangsa manusia jeung bangsa jinna netepan kana hate anu takwa ka Allah mazada dzalika fi mulki syai'an moal matak nambahan kerajaan aing cek Allah katakwaan urang teh moal matak nambahan kerajaan moal matak nambahan kerajaan Allah maksiat urang moal matak ngaruntuhkeun kerajaan Allah balikta nu mulia nu taat mulia keur dirina nu maksiat hina ku dirina maka urang sadayana di dieu kabeh ogenan ibadah ka Allah urang di dieu kabeh ogenan keur pepelakan mana nu panghadena pepelakan kawas bapak aya melak di kebon pan hayang naon hayang hade ngarah naon aya bawaeun balik urang ye keur pepelakan di dunia ngarah naon aya bawaeun balik ke akhirat kartos itu Pak kartos bu
cari cing baik ya mah dibawa ngaji serius mah kieu Kang Ustad moal heureuy aing mah di pasantren ieu mah moal bisi pamalik nu kadua nu kudu didawamkeun teh was sadaqatu naon cenah Pak nu kadua nu kudu didawamkeun teh sedekah lamun urang bisa dawam salat tambahan dawam sedekah orang cerdas dia akan sedekah sampai sukses bukan menunggu sukses baru sedekah jelema cerdas mah sedekah teh lain ngadaguan beunghar tapi sedekah nepi ka beunghar lamun bapak sieun kana poe hisab Pak mun bapak sieun kana poe hisab minimal sing aya harta urang anu napel kana sarana agama aya harta urang anu dibawa berjuang kana nulungan agama Allah lamun di urang aya pasantren di urang aya madrasah sing aya tah harta urang kabawa kadinya pepeuriheun anak urang masantren henteu atuh harta urang nu masantren di dinya iya santri ngaraji di pasantren ting urang mana tapi eta santri bisa ngaji ladang harta bapak ngocor nepi ka poe kiamah ngaluarkeun mah sakali sedekah nama tapi pahalana nepi ka poe kiamah ceuk teu eureun-eureun itulah dahsyatna sedekah nu paling naon nu paling menggembirakan naon indung bapak urang atoheun nempo anakna sedekah teh atoheun jasa Pak indung bapak urang teu sia-sia aing meakeun harta banda jeung ngabiayaan maneh geuning maneh teh geuning behna mah geuning tukang nulungan agama Allah kumaha cik indung urang tuluykeun jang sugema mah nempona lantaran Pak laulal ahya lamun mah eueuh jalma nu masih keneh harirup lah halakat al amwat cilaka jalma nu geus maot ai kitu sebab jalma nu maot teh lir ibarat asup ka lautan lamun jalma tikarlep di laut naon paruh pikeun butuh Bo, jalma tikarlep naon pikeun butuh pelampung kahadean tinu hirup itu adalah pelampung keur nu maot entah bapak maksiat sarojeng naon sarojeng bapak nyuntrungkeun kolot kana sagara nu teu manggih tungtung tapi lamun bapak ibadah bapak nyieun kahadean amal soleh maka itu adalah pelampung keur kolot-kolot urang nu geus maot hilang dua tilu wa qiraatul Quran dawa maca Quran iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran Pak Bu sebab jalma maca Quran orang yang membaca Quran dia akan mendobrak batas-batas kebodohan batas-batas kegelapan ulah komo bapak paham karena Quran Pak kakarak bapak maca we eta teh geus nyaangan hate ulah komo bapak paham kakarak maca ulah komo maca ngadenge we euceul kana Quran eta geus jadi batas-batas naon batas-batas ngadobrak kana batas-batas kegelapan sebab hebatna Quran huwa kalamullah umsila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun Al-Quran kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad nu maca jadi ibadah nu ngopingkeun anak matak menang roh bantuan atuh cenah rahmat euceul mah di imah keur calik euceul mah di imah keur nyangheui santri nu maca Quran kawang maca Quran rek magrib rek lohor rek asar ih euceul milu ngadengikeun rahmat eta teh pepeuriheun pan urang teu kaburu maca Quran ukur ngupingkeun di katebihan euceul teh dina naon dina speaker ka kuping ku euceul santri maca Quran maka itu bisa ngadatangkeun rahmat keur jalma-jalma nu ngadengikeun maca Quran teh Pak komo lamun bapak nu macana cacak urang ngupingkeun ge mah tak jadi jalan rahmat keur urang komo lamun urang paham komo lamun urang nepi ka
pasuk karena ngamalkan Al-Quran luar biasa. Tuh, tapi kau bersin pan. Nuka terakhir, wa kathrotut tasbihi, dawa maca tasbih. Pak, ari tos salat teh ulah cul jelang batur madiu Allahumma antas salam, bapak mah Allahumma lantas jalan. Diuk heula minimal 3 kali lah. Subhanallah walhamdulillah wallah. Kunaon urang kudu maca tasbih ya gerak. Awal-awal tasbih Allah merintahkan tasbih adalah ketika Allah merintahkan ke malaikat ngangkat aras. Cek Allah, hei malaikat angkat aras. Tanggung. Begitu diangkat ke malaikat berat teka angkat. Nyerah malaikat. Kumaha cek Allah? Baca tasbih kumaraneh. Begitu dibaca tasbih ke malaikat, subhanallah, ngadak-ngadak rada hampang tanaon teh. Aras. Ngadak-ngadak rada hampang. Ti iraha eta malaikat. Nepi ka iraha eta malaikat. Ngangkat aras naon bari maca tasbih nepi ka Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihi salam. Tuluy Nabi Adam bersin saenggeus ditiupkeun ruh kana jasadna, Nabi Adam bersin hasem. Kumaha cek Allah? Adam baca tahmid. Ngawaro Nabi Adam alhamdulillah. Kumaha cek Allah? Yarhamukallah. Tah Adam lihada khuliqta, Adam pikeun ieu anjeun diciptakeun ku kami. Naon? Keur narima rahmat Allah. Jadi kadenge ku malaikat alus ieu kalimat rek dihijikeun jeung nu kahiji, jadilah kalimat subhanallah walhamdulillah. Begitu dibaca ku malaikat subhanallah walhamdulillah beuki hampang ternyata aras teh. Nepi ka iraha eta malaikat maca kitu, nepi ka Allah mutus ka Nabi Nuh alaihi salam. Ketika umat Nabi Nuh mumpang tina ajaran Nabi Nuh kalahkan nyembah berhala. Kumaha Nabi Nuh? La ilaha maka kadenge eta kalimat ku malaikat alus ya kalimat rek dihijikeun ku kami jeung kalimat nu kadua. Jadi we subhanallah walhamdulillah wala ilaha ternyata beuki hampang aras. Beuki ngoleang. Nepi ka iraha eta teh. Nepi ka Allah mutus Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim rek ngagresel naon? Rek ngagresel beuheung Nabi Ismail, kemudian Allah naon? Ngagantian Nabi Ismail ku kibas. Saenggeus digoda ku saha? Saenggeus digoda ku iblis, ku setan, Nabi Ibrahim teu kagoda. Balikta maca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuluy Nabi Ibrahim teh naon? Ngagresel. Maka didinya jampe mencit mah lain bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahi Allahu Akbar. Bapak mencit kotok bismillahirrahmanirrahim mana rohim lain maihan hayam gitu. Maka didinya kadangnya ku malaikat alus ieu bahasa kumaha malaikat rek dihijikeun jeung kalimat nu katilu. Jadi we subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata beuki hampang aras. Nepi ka iraha? Nepi ka malaikat Jibril nyaritakeun bagaimana tersusun kalimat tasbih, dicaritakeun ku malaikat Jibril ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha caranya Nabi? Begitu takjubna kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kakuping ku malaikat. Kumaha cek malaikat? Hijikeun, yuk hijikeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah wala illa billah. Hikmah napa? Kerja jalma daek maca tasbih teh hampang perjalanan hidup, hampang ngaharupan masalah. Masalah bapak berat moal saberat aras, masalah bapak berat moal saberat masalah Nabi Ibrahim kita ngaleket ke anak Nasrani. Wah
matak sing daek ngamaha susikeun Allah. Dengan kata lain sing daek sholat. Kartos ente bu? Bu kartos ente bu? Pak kartos pak? Nyangga saya ke hartos banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.